Saatnya Canggih God. Ai balong teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggas, nah aku naon gitu Din. Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya mau katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju tuh? Udin, nya setuju atuh, tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapana dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya Sok, naon. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah, murah ngan 200.000. Gening muni murah, HP urutnya. His, lain, lalawora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum. 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah ngepeskeun kaca. Nya mupuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah ngepeskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meni bager ka aki teh. Pas aki dahar, nungguan we aki dahar teh. Meni teu aya kakirangan anak Nini teh satia ka aki. His, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atas kanggo naon atuh bet ditinggali wae aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud Bapak penyakit anu teu bisa sarete apa? Leres dok, tos 2 saksi abdi teh tos insomnia. Nah, ari Bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we pak kanggo nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros. Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus eta teh belok kanan sekedik. Ya belok kanan tak eta terus jalan di Ponorogo ibu. Saya tarik itu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa teh tong boro jalan Pramuka, tepuk Pramuka nage apa? Tah, dangukeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih God. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh teu bisa teuas. Atuh endogna make endog naon? Ku endok meri kungsi, ku endok hayang pernah ngan hasilna teh kuehna biye teu teuas-teuas. Ada didinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teuas. Heueuh ya hayang nyen kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocok nya. Nah, geus dikocok kitu pululukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Pios, Bu. Laras, pinter gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Karep mana? Dari Telkomsel.
Udin, Naon Ici? nah mana teu nyisiranya rek ka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Ninjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh? Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu raka tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta dari si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya bunya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah, ketinggal nama moal tiasa, Dok. Nah, Abdi mah sendokna mau gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tabu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Muhun mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur, Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa oray. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureunahkeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namu bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heeh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru naros da ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah, terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Alus wanteran. Emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwalar kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, urang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Nyala. Kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun. Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah gigireunna teh hayang hansip anu nangtung. Dinya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta tah di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana ter ngabodor, teu bosan di setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Bana maghrib sata acan Isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung bada maghrib saat acan Isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Udin. Naon Ici? Maneh apal teu psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Maneh mah teu rame.